pernah di zaman Kangjeng Rasulullah SAW. Nabi diriung ke para sahabat. Torojo budak ora cerik. Ante kalau cerik kita tanggalan. Rama abdi maut. Teu aya tukang amanian, teu aya bungkus. Butuh kena pertolongan. Aya bakar ka dia. Kemar ka dia. Coba teu pemain. Oh lihat tuh. Si cerik air mata buaya. Dibuka jadi bagong hidung. Mana bapak teh? Iya, ya Allah, bagong hidung. Bagong? Uwi ka Rasul ya Rasulullah, mayitna teh robah jalma, robah rupa lain jalma bagong hidung. Nabi siap, dah ditulungan putra datang. Nabi ngadungan, alhamdulillah, jadi jalma deui. Jadi jalma? Beres dari sholatan, bagong deui. Tanggal ya syar kali. Kali ya. Ih bapaknya kunaon sih? Dibela muka langit teh. Jadi bagong hidung ieu. Kunaon? Hah? Maya malu abauga. Amal naon? Bapaknya kajabannya. Jangan bawa tariku sholat, tara sholat dan kangjeng. Paingan beda teh mah. Tara sholat. Tara bagong hidup. As-sholatu fidin. Sholat dina agama, minaka sirah dina awak. Agama itu minaka jalma, sirah teh minaka sholat. Lamun jalma sok sholat, dina agama itu ngabogaan sirah. Lamun ayeuna tara sholat, huluan. Mun huluan assalamualaikum di jaroma. Waalaikumsalam. Huluan. Lagi nyebut jalma mah. Naon? Oh jurig. Sholat na udur na iwa tika salean yang kapuan cacak udur kasarean kapuan tetap wajib dikodok tapi ayo paham salah na yuk wajibnya sholat teman dikodok mun poho ya aing aja mata kudu iya cacak anu udur diampura wajib dia kamu ngahaja kasep